Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun. Iza ata di mana-mana datang ilaika ka anjeun sah ahadun hiji jalma li ziyarotika pikeun ngalongok anjeun. Antah tabi'a kana yen nyumput anjeun minhu ti itu ahad wa ta'muru sareng marentah anjeun al khadima ka pembantu bi ayyakula kana yen ngucap itu khadim lahu ka itu ahad innaka sayaktosna anjeun lasta eta henteu aya anjeun fil baiti eta di imah au innaka tawa sayaktosna anjeun naimun eta anu sare pahaza mangka ari ieu qaul atawa pagawean laisa eta lain ieu hada minal akhlaqil hasanati eta tina pirang-pirang akhlak anu sae. Wahwa bari ari itu pagawean teh haramun eta haram. 5 karena perkara fihi nu eta tetep dina ieu emak teh minal kadzibi ari bohong. Fa'alika mangka eta misti ka anjeun bimuqabalati dhaifika ari nyang hareupan tamu anjeun. Wa in hasolat mangka lamun hasil naon masyaqqatun hese patahammalaha mangka kudunahan anjeun kana itu masyaqqah wa idasta'dzanaka sareng di mana-mana minta izin ka anjeun sa aldhaifu tamu liarji'a karena balik itu tamu pala ta'jal mangka ulah gagancangan anjeun bil izni kana ngidinan lahu pikeun itu dhaif. Walakin tatapina utlub kudu menta anjeun minhu ti itu doep ayata anna kana tenang-tenang itu doep illa ida alha kecuali ngekeuhan itu doep alaika ka anjeun pil istidzani dina menta idin. Pakdan mangka kudu ngidinan anjeun lahu pikeun itu doep birujui kana mulang. Wawadihu sareng nganterkeun anjeun ka dhaif ila babi darika kana panto imah anjeun au ila tariqi atawa ka jalan wa anta bari ari anjeun mutaassipun eta anu hanjakal alasti jalihi kana gagancanganana itu dhaif wasyakirun sareng anu nganuhunkeun anjeun lahu ka itu dhaif ala ziyaratihi kana datangna atawa ziarahna itu si dhaif warajin sareng ngarep-ngarep anjeun minhu ti itu dhaif tikroro ziyarati kana bulak-balikna ngalongok marratan sabalikan ba'dal ukhra sabada anu sejen. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis inna minas sunnati sayaktosna eta tetep dina sapalihna sunat ayakhruja ari yen kaluar sa'ar rajul hiji lalaki ma'adhaifihi sarta tamuna itu rajul ila babid dari kana panto imah wallahu a'lam bissawab.